Astagfirullahaladzim, eta anak parawan meniku kebluk-kebluk teuing isuk-isuk teh. Batur mah geura mandi geura naon lain babantu indung gagawe. Mi, dahar yang naon? Mi, yang dahar. Ya, geura dahar heula, umi rek ka pasar heula. Dahar teh jeung kerupuk deui. Kali-kali mah jeung daging atuh si Mi teh. Aing hirup jadi pengangguran teh kieu teu boga udut-udut acan aing. Ngaju ka warung. Utang geus gede era. Eteun hayang udu deh kumaha nya. Bae ah. Nganyuk deui cuana mere. Salam. Mau naik anyuk deui ja? Nuhun ah. Ini pokok. Anyuk. Ya, suka mau libere deui nya. Sisi terakhir ya. Ya, mangga. Ayo. Aing tukang warung teh mere rokok mere nganyuk teh kan ayeuna isukan moal dibere di nganyuk kumaha nya apa ya tuh tinggal si gendut kerberang dahar. Oh, sia mah gendut ngan beranghakan we. Eta remeh menila mete kitu nya, suruh. Sia mah beranghakan teh, bangetan tingan. Ieu remeh tingali meuni kitu. Nya eta remeh tingali ih jebrok-jebrok. Kalau kadaharan teh marane. Menemangan kadaharan di pikiranana teh eta awak geus gede oge, asa gede alaihim. Heeh, nya mending urang ulin ya ka nya yuk. Hayu tuh yuk. Pokona mah aing teu hayang nyaho. Teu boga udut, sadul teu mere udut ku aing dibom. Ku aing tingalikeun. Boga bom 2 siki. Pokona mah. pokona nganyuk tadi ngomong isukan mau bere di nganyuk aduh aing jadi bayar udut nganyuk kumaha nya euy duh neangan pagawean ka mana nya duh gawe kanu naon keahlian teu boga udut aing nganyuk utang hese bingung mayarna aing kumaha nya euy Ada si Oto ini. Hah, pasti bogan udud. Kuaing udud narek dicokot. Pokona mun teu dibere ku ngaing rek di bom. Iya, bom lagi aya.
datang ke rumah. Kamu udah nganyuk aing. Semoga pegawaian ya. Coy, hayang rokok coy. Eueuh. Urang kena nganyuk sebatang. Aduh, aing udut dan coy. Nganyuk we ka warung. Awas, aku aing tingalikeun ye. Aing boga bom. Aing boga bom tingalikeun ye. Beubur kabur. Oh, kurang siapa kabur. Nono merepet. Wah, Able. Aduh, able. Kemarin kau udah ngaju, kayak aduh. Aduh, keheng dah awak gitu, alu. Able awas, able. Dap, kita kemahanya terbuka duit. Orang yang pegawaian yuk ah. Yang pegawaian naon teh? Naon we lah. Yuk daripada aing hayang jajan terboga duit. Hayu orang mau sebelah. Beli sablak, ari siangan kahanganan we. Batur mah terboga duit mikiran boro-boro meuli seblak urang nean gawe. Gawe naon tapi na atunya ada. Hayulah orang ngamen yang orang. Hah? Amen. Ngamen. Gitunya urang ngamen bener cek si gendut. Kumaha? Nya daripada upah gawean heuh. Kepan menang duit loba duit make loba. Ya Aku dijoget-joget nut bari nyanyi. Baik teh joget Bisa tuh nyanyi da urang mah teu bisa nyanyi na oge. Tenang we nyanyi mah urang bisa pales-pales oke. Urang diajar layu. Latihan Layu sih nyokotan duit mah heuh, urang jogetna nut bari nyanyi maneh heuh. Hayu Sigan emang menang duit loba. Bener. Urang Zaman beli imah kiwari nu gede. Zaman kiwari pan gawe teh hese ayeuna mah. Heeh. Tenang barudak peralatan mah aya di gudang. Ah, peralatan naon sih teh nya? Ah, pokokna mah tenang aya we. Hayu urang tuturkeun. Hayu.
tak kenal lelah. Ku berharap kau selalu tersenyum untukku. Tong, pokoknya main kayaknya ho. Arek pedagang kaki lima ke, arek tukang parkir ke, termasuk pengamen ke, pentaan jatah. Pengamen ge sikat, Bos. Ya sikat atuh. Oke, Bos. Tong sieun sebutkeun ngaran aing ye, Baron. Teu sieun sakut atuh aing. Ah, Masih kurang. Yo hiji deui atuh aing. elkit ya tambah, Bos. Ah, siapa bangun teu mampu. Jeung lewek lah mentan jatahna. Ayo tuh, Bos. Kok bisa? Salah deh nya. Aku pejuang rupiah yang pantang menyerah. Semua ini hanyalah untukmu karena aku pejuang rupiah yang tak kenal lelah. Ku berharap kau selalu tersenyum untukku. Aku pejuang rupiah yang pantang menyerah. Semua ini hanyalah untukmu dan atur nuhun. Wah, orang bantuan itu. Wow, jagung bakar spesial. Yang mana? Ya makan kahakanangan buat pikiran teh ih. Hei, otoy, arek naon maneh ka dieu? Heeh. Eta nila loba duitna euy. Garawe di mana? Ngamen atuh. Ngamen. Milu atuh otoy ngamen. Pan otoy pengangguran. Hah? Ngamen? Hayang milu ngamen? Hayang tinggalkeun naon teu potong eta mah. Milu atuh. Hari ini Hah, mana si gendut? Dot. Si gendut mah berantakan. milu atuh. Teu diajakan. Assalamualaikum. Aku pejuang rupiah yang pantang menyerah. Semua ini hanyalah untukmu dan Assalamualaikum. Ada turun pisang.
Alhamdulillah. Mana men teh loba. Nya. Siapa man beranghakan, we sia mah. Untuk jelas sama mau ngertiin kena duit. Nya si ieu mah mun kana beranghakan nomor 1. Tah, Bos tuh pengamen teh. Sikat. Dah, sayang nyaho berang pentai nama jatahna. Yuk. Hei, marane, tong sangeunana ngamen di dieu. Ieu teh aya aing. Nah, we. Mun maneh ngamen di dieu, kudu mere jatah ka dewek ye. Minta jatah naon sia teh? Waduh, bos ngelawan nih, bos. Ngalawan asa teh sieun ka tuh aing dihajar ye. Asok. Sia mah kantun we preman tato lope. Jangan buat, ajar ajar. Bago kuat lain. Geli. Ayo dong. Pengamen teh hebat kuat ngajengkang, aduh. Bos, ngedah. Ayo, bos. Mau bener, tahun lawanan. Kuat, ini kuat mah. Bener tuh sia-sia bagi berandangan oge. Bener preman. Iya dong, siapa lagi? Ya bagi berangakan ge aya manfaatna ieu mah. Bener tuh sia-sia. Bisa manen dot. Bos, aing tahu aku, euy. Pengamen aja kok silat. Tong kumaha tuh aduh. Kumaha tuh, Bos? Carana Dah geus lah ayeuna mah sikat teh ke motor urang tuh lah. lu bener teh sikat wae. Sikat lah buru lah. Siap tuh bosnya. Oke, siap. Ayo. Waduh, gawat, Bos. Gawat naon? Geus ditabrak kurang pengamen. Kumaha tuh mau lapor polisi? Nya kumaha tuh? Da urang mah embung atuh tong kudu asup penjara mah. Pan ti tempat Bos tadi kudu ditabrak. Ya kumaha tuh? Katakan kudu ngawaro ka kolote nya, tah teu ngawaro ka kolote akibatna cilaka gedinganan kitu. Nya we. A few moments later. Gancang ting euy. Oh, siap. Oke. Kalau kurang capek sarua aduh. Hayang nama udud heula ieu teh. Mana keur? Keur. Ada sing leureun nya. Oke. Bang nengan tempat istirahatnya. Sok. Cocok nih dia ya. Kali gawir Muah.
Semenit tinggalkan. Oh. Ngitung hasil lah. Sok hitung lah. Obat juga nama Kayak asa aya suara jelemanya asa jelema kadeu ala laur ya kan ngitung duit mah. Menang sabaraha loba cok cenah teh cok loba ieu sakieu tah terus loba ieu barata oh panteun heuleuh marenya sabar loba tapi ya acan hitung mana ya hitung deui atuh enggak musafir sarua cegan aku seorangnya kan nyawan datang ukuran duit cenah bere ulah sok kitu aing mah gagal itu bere sabaraha cenah sabaraha mang 50 tong berarti. cenah kade salamikeun salamikeun kade duitnya cokot atuh cok mana mang Keula. Kela orang tanya. Bener kan orang. iya 50 bener mang 50 kade bohong mangnya 50 eta mah asli 50. 50 cenah 50 bener 50 kan orang tenempo sarua urang teh heuleuh 50 asli 50. oke atuh kalem mang kalem bahasa 10.000-an ya 5 siki heuh 10.000-an ji 2 3 4 iya mang hitung di mang ya lain mang boga kadaharan mang lapar yuk mang mang lapar boga teu kadaharan Hayang kadaharan? atuh lapar Aya, roti ngan duaneun ya duaneun. kan ulah meuli mang urang mah mang Ulah hiji ku sorangan. Duaneun nya, sabelah sewang ye. aya hijinya Hiji lah. Hiji. aneun atuh kitu mah Ya. Ta rotinya kadinya. mana cok kurang heula atuh cok heula kurang heula atuh potongkeun cok asal ada nyereces mah asa nyereces ki bau kieu nya bau kieu alah cok naon teh cok roti teh kitu cok meledak Eta kunaon? Teuingnya Fatimah. suara jelema cok suara jelema cok assalamualaikum Fatimah, entah di naon sih gareheng kitu ih. Teh isiannya. Urang mangke mau lewat dia di ah. A few moments later. Kumahanya kabarna seneng jebret ayeuna teh. Nya, karunya ditabrak ku batur. Makanya ayeuna teh rek usaha oge urusin neng jebret mah jadi pincangnya mau bisa usaha. Atuh mau rame meureun. Duh kumahanya aing ayeuna teu boga rokok ieu bisa barang dahar. Ka warung geus dibere nyanyu geus gede ting utang. Pagawean geus teu boga. Sugan aya barudak ya. Nu mau pagawean? Wah, kebeneran ya. Si jeung nyonya ye. Sugan aing ajak kamen. Aduh, sabarkeun. SS tingali si Otoy. Mending urang ajakan ngamen ya si Otoy. Heueuh nya urang ajakan ganti si Neneng jebret.
Hayu mendaikeun mah. Ayo Nyai es. Milo lah. Eta ngiring amen. Nyonya. Hayu toy, ayeuna mah arek jero ngawe mah ka beneran. Heuh nya. Oh, yuk pan teu boga pagawean. Hayu Siap lah Nun. Yes. Tapi aya syaratna mau toy. Hah? Syaratna? Siap lah kan bae hayu. Naon syaratna oke lah. Bener hayu siap lah. Nu penting mah milu gawe. Arek di dandanannya. Kan bae hayu. Siap lah kan bae. Naik lah. Hayu siap. Siap lah. Urang tuturkeun urang ka urang. Hayu. Hayu siap asik. Yes. Si Neneng jebret. Neneng. Mana geus cager? Sana maneh mah. Ana geus cager. Wow, kue ulang tahun. Ongan kahakanan. Di dalam teh. Makanan. Si eta mah kanu makan we. Aing teh ngapadaharan wae. Neneng, ieu teh porselir baru. Hayu urang amen. Lain kadaharan eta teh. Hayu. Kahakanan we atuh da inget nanya. Hayu atuh urang amen baru. Hayu. Yang ku harus pergi untuk berjuang untuk mencari uang. Akan aku sayang lebih cepat kembali. Semua ini demi untukmu sayang. Walau hujan badai terus menghantui, bukan selalu dihadapi. Terik panas matahari membakar tubuhku, ku kan terus melangkah. Aku berjuang rupiah yang pantang menyerah. Semua ini hanyalah untukmu, karena ku berjuang rupiah yang tak kenal lelah. Ku berharap kau selalu tersenyum untukku. Assalamualaikum. Bong ngiring amen. Aku Pejuang rupiah yang pantang menyerah. Semua ini hanyalah untukmu, karena ku pejuang rupiah yang tak kenal lelah. Ku berharap kau selalu tersenyum untukku. Bos, urang mah ringan euy. Kejadian nu kamari, nu pangamen ditabrak urang. Sieun dilaporkeun ka polisi. Mikiran nu kitu patut aing pusing. Aduh, hai boy ayeuna ka mana neangan mangsa ya?
Teboga udut hayang hadut ya aing ya. Neangan maksa ka mana ya? Ha, ayo barot. Jangan si odong. Sampai. Meko. Naonnya kok teh? Pegang rokok. Amjan. Hadut om, ada hadut. Siaman. Oh. Pusing atau belah pusing. Udut sabatang udut, atuh betan. Kena rungsing kieu mah ini. Teh hayangnya udut ku aing. Dia bom bakal dibeledakkeun. Kakak kabur. Bang, Siapa yang rujit? Kurang bayar pelajarannya ya nama. Udah. Istirahat lah yuk. ya istirahat dedenya. Ayo Dede ya. Aduh. Capek nih nya amen teh. Kurang hitung duit yuk ah. Hitung penghasilan poe ayeuna Hai urang hitung ya gitu. Wah, kabagean meureun. Wah, lumayan jeung bayar hutang geus gede hutang ka warung Tenang. Nah, ieu teh. Ya jang hasil mana ayeuna Ya. Wah, lumayan Coba bisa bayar hutang. Wah, mun kieu tambahan. Halo. Mun kieu carana mah boga pagawean ya urang Atau si otonya. Nuhun nya. Assalamualaikum. Caple. Kamari mana ngabom bisa ka urang? Kamari urang dibom tuh ku si Aple. Bikarenghe kurang. Itu nu ngabrak si Neneng jebret teh kamari teh. Ta eta tawak. Ayo. Bos, itu air sawah, Bos. Ayo. Waduh, si Baron jeung si Otong. Benar. Panguruskeun lo. Siap. Ampun, Bos. Baron, Otong, barare kunaraon? Bos, ampun. Masalah? Bos, ampun. Tuh Kang Badar, anak buah didinya geus nabrak babaturan urang. Tah nabrak si Neneng jebret. Tenang. Masalahna urang serahkeun ka bos dulu. Kang Dula, kumaha ieu pertanggungjawabanana ieu? Tenang. Aya nama masalah ieu urang serahkeun ka kantor polisi. Terus anjeun ieu pengamen sanes? Iya, pengamen ieu teh. Ayeuna mah ku saya disawer, arek moal. Arek. Yuk.